lima, 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 lima. Nah, atunan panlem sok pinu, ngabawon mah. Telok setengah ieu setengah tadi ngabawon seeutik. Tah sameres. Ente mana cuma Hiji, gitu. tah. Ngabawon. Kan Ngos. capek dah dibuat teh ya. Ngos, eta sia mun kabagian sakitu. Nan mau pameran gitu, Dek. Pan kau kayak pameran ku ari mah. Ende mah. Ende mah tolong ada yang kiai. Oh, sok nama. Kosok ngaji, biasanya besok aya pameran upah napian, Dek. Mau Tak burung gua yang dibere. mun bisa cau. Loba eta ge, komo aing mah nu boga sawah napan nya ripuh, nya kudu meuli pupuk, nya kudu meuli Aing kami sulap deh ya nama dibuat dunen deh nyaku koret. kudu ngulikeun ngoyos. Kami memeningkan batu rek ieu mah deh. Loba eta ge. Nek nanangeunang. Aing deh nyaku letik-letik teuing. Kudu abah sedek kan antara kadangan kiai gitu ende mah. Aya ongkol loba pare. Nyaku koret, pamere gede beres cawukan. Gimana telok nyelo batur gitu ende mah. Nyaku koret teuing. Allah bae aing. Cuma pula pena makan deh yo. Lu dibuat dunen deh, ya tanur geripu kudu napian. Dibere mangan sacau. Bukan deh koret-koret teuing. Ulah ngurung bae marsi kudu bersyukur ku diajak di tanurna bae ge diajak gacong. Aing nu batur ge loba deh sok nu ngajakan. Dende doang teu hayang kami di batur dende ieu. Ih ulah kitu marsi pamali. Aing kami negara balik nya nyan moe. Sabodo teuing enggak ditu aing geus napian segala. Aing geus bebenangan mah. Pada sedek ieu mun butuh dipangpengkeun.